fakta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu tukang daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung kekenaan rubi-rubi musibah. Salah sahina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar karena data anu aya kurang leuwih 1536 imah kantuk bangunan sakola jeung pamarentahan kanggo cai wahangan Citarum. Panyebab mudalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana ruta anu ngahalakan kebocoran anu ngalubarakeun cai jadi ngayeumbeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasarkan hasil laporan warga, masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku aya musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga. Keur sumbangkeun ka warga anu kenaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simpen dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.